Aturan lagi pangbagai kayaknya para tamu undangan ucu Widijeng Suping, Widijeng mencicipi hidangan para saya gigan kudu kudu maksudnya sim kuring asmana sada Sunda saja jarang saya nama tekedah di gua reui malah sok nambahan kanyeri pada ngiting lah ibu atur nuhun jajaku melalui kasiro Rizky Mang Ujan koma ulah Arson rek diumekit deui atur nuhun jajaku melalui kasiro kau ka ibu hajat kasayan sing diholar ku kasayang amin kedah jantan emutan sokomo jeung di jeung cerita cinta nu urang dua aja meureun kedahna pegat di jalan di leleyan carita cinta nurang di leleyan duriat jeung asih urang dabongan kawis urang sering pisan beda paham rumah sa Arson lengka tos tesadalan aya keneh ya aya Mang Ujan sesakeun ngora teh neng malah jaturanan so, oke aturan wilujeng suping kau kapara tatamunan sampai suping wilujeng lenggah. Yang akan dina juru kula lagu napi leuyan. Bapak mah Ari banyak terek joget. Mangeuti Nya. Kieu geura Arson. kumaha Geus lawas kumaha jungjunan silih antosan laras salajengna teu samar pajauh dina tetepan asa kena dipencukkeun anak ieu mah tapi nah duriat mah Arson tak geuning masket alah najan ka halangan jungkrang sagara deui Arson rek diojayan sing sakali ini Mang Ujan geus lawas jungjunan silih raosan atosan tekali pajauh dina tetepan tapi nah duriat mah urang waas da geuning masket najanaka halangan jungkrang sing sabar deui ari ciptaweni laras silih antosan duh jungjunan masih percaya ulah ngarasula Bapak Ustad ngarasa cahaya abdi rek tetep kumela Satya
salamina sugan wae katarima bager pangasi ujang nu hina paneras tina pineuleun aya silih antosan nya alah bagja ieu majang dia wungkul jang keping kilo genep kosong jang ya saya aduh baas jang abi duh asa geran kunaon loba pikiran ngamun terus-terusan salajengna iraha kuring rek senang atawa pinamu bagja tentrem ayem adem ayem milik diri antara kumaha senang jeung rudet sanes Bandung Cianjur antara senang jeung rudet pajejet hate teh lir